para mitra sabada Mang Jaya namakeun bagian ke-70 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian ke-70 hiji carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Salajengna para mitra sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh kecap sasuna kacida pisan para mitra sadaya leubeutna kacida pisan cenah ieu para mitra sadaya leubeutna cenah para mitra kecap-kecap basa Sunda kecap pangantirna jeung sajabina model ayeuna para mitra sadaya bade cenanya bade nyekelan ieu para mitra sadaya bade nyekelan ieu para mitra sadaya atuh nyaeta artosna bade nyekelan kedewak nyekel cenah para mitra kedewak para mitra nyekel yang panggulobana kedewak para mitra aduh mangga urang kana dongeng we para wargi Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa ayeuna dan incak bagian ke-71 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-71. Mangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberahmana. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika ading teh harita bade naon teh ngangkir aki antrinya para mitra samalih miwarang kamurang kalih anu katelah aim jang aim. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun. Budak teh para mitra curinghak tuluy nyampeurkeun ka ading sanggeus aya hareupeun ading poknanya panon melong kana beungeut ading. Bade miwarang naon Kang? Cenah rada reuwaseun. Kieu jang. Ayeuna ku akang dibere duit keur buruh nanya. Yeuh, tarima heula ngarah puguh tah. Ading mikeun duit ka budak kujang aim di tampanan. Baroman kaciri marah mai liang irung meuni kembung. Kang bade miwarang naon atuh? Gampang jang, ayeuna buru-buru ka imah aki antrinya. Tuluy bejakeun ka anjeunna. Dihaturan linggih kitu akang kitu nya. Pokona dihaturan linggih ku akang kitu nya. Omat ye ulah teu ditepikeun. Sareng ulah teu sumping di omat lantaran aya perlu penting gitu. Sakitu we carita anu jang mah kade ulah poho nya. Kartin teh ya carita da Kang. Ading bari pepeta panon melong kajang aim nu unggut-unggutan. Kang hartos Kang, nanging ke daerah ka dieuna Kang. Aki antri teh ceuk aim nanya deui lantaran hayang yakin pisan bisi aki antri teu puguh datangna. Ayeuna pisan. Mun bisa mah kudu diiringkeun ku Ujang, hartina mah kudu ka dieu teh bareng jeung Ujang lantaran didaguan pisan ku Akang. Kudu ka dieu ayeuna tak kitu Jang, cigira ini ulah loba catur. Mangga Kang, leos budak teh ini. Leumpang ngagedig bangun rusuh lantaran hayang buru-buru anyog ka aki antri. Rek ngabejakeun amanat ti ading. Eta budak kacida segutna lantaran geus narima buruh. Ari ading harita teh teu buru-buru bebeja ka indungna yen bakal aya aki antri kadinya. Terus nyadiakeun susuguh saaya-aya. Ngampar samak di tepas hareup. Kawas rek ngabagiakeun tamu agung, malah sanggeus tarap ti teh ading ngajemprak sila dina samak ngadagoan datangna aki antri. Gamuga we si aki teh kersaeun ka dieu lah. Lantaran lamun teu aya halangan mah tara bangga komo deui ieu mah dionang ku aing. Nu geus teu asa-asa deui ka aki antri mah. Ki, tulungan atuh abdi teh hayang melet nu geulis, hayang meruhkeun hate nyinining sinadaekeun ka kuring. Cek ading bari ngajemprak sila. Panon melong kaburuan ari ciptaan geus ngabelesat ka imah aki antri. Nyipta-nyipta si budak nu keur ngabejakeun maksudna ka aki antri. Hate ading rada tagiwu resok sieun aya gangguan deui. Kocapkeun jam aim teu lila di jalan geus tepi ka imah aki antri sarta kabeneran aki antrina aya atuh gancang budak teh diuk dina golodog. Pok nyarita ka aki antri. Punten, aki abdi dipiwarang ku Kang Ading, cenah. Adi citah naon Ujang meni asar reuwas teuing aki teh. Aki antri melong kajang aim memang rada reuwas aya nu datang. Saurna teh diaturan linggih ayeuna pisan mugi ulah teu angkat, margi aya peryogi nu kalintang pentingna. Sakitu saurna teh Ki, ceuk jang aim bari melong ka aki antri.
Nu harita kerung kawas nu heran. Uluh. Na aya naon kitu ujang asara ruas teuing ye. Na aya nu gering atawa kumaha? Aya naon di ditu na basa ujang dititah teh? Aki Antri nanya can waka nyangupan kana kanu ngangkir. Teh naon-naon ngan aya Kang Ading bungkus sareng teu seueur saur tadi teh da jiga nu rusuh. Ka abdi ge mah kudu buru-buru cenah. Atuh keur akhir ka ditu. Jung we balik ti heula ujang mah akhir we beres heula. Ceuk Aki Antri. Akhir nama nyangupan. Hatena rada kaget bisi di imah Ading aya naon-naon. Tak kairingkeun ku abdi saurna teh margi penting. Uluh. Nah aya naon atunya ke daguan sakedeung akirek dangdan heula. Ya patuh ka jero diukna ujang ulah dina golodog. Ceuk Aki Antri bari tuluy asup ka jero imah. Sedengkeun para mitra aim harita teh ngadaguan bari hatena bunga. Lantaran geus hasil ngajalankeun parentah ti Ading. Barang Aki Antri geus kaluar deui kurunyung aya budak meuni sapantar jeung Jang Aim. Datang bangun rusuh malah katara meuni ngahega kawas nu cape. Beungeut beureum panon rada molotot kaget Aki Antri lantaran rek init pisan bet anu datang. Aya rek saha ujang? Aya naon meuni rusuh kitu eta katinggalina ku Aki? Eta kesang meuni luhut leet kitu. Aki Antri nanya. Dipi urang ku Bahjilun saurna teh Aki kedah ka ditu ayeuna margi aya perlu nu kacida pentingna. Kitu saurna teh Ki. Jawab budak para mitra sadaya ngajanteng di buruan. Panon melong ka Aki Antri tuluy ngareret ka Jang Aim. Bangun panasaran tapi teu loba carita. Aya naon cenah atuh ujang meuni asara leuwas teuing ieu teh. Meuni jul-jul nu nyusulan cing bejakeun ka Aki. Kumaha ceuk Bahjilun teh Jang? Dipi warang ka ditu ayeuna margi aya penting pisan, omat ulah teu sumping saurna teh margi aya badan tengkeuneun. Mung sakitu saurna teh. Jawab si budak bari melong ka Aki Antri. Puguh Aki Antri jadi bingung lantaran tadi kadatangan ku Ading jeung Bahjilun meuni bareng. Ayeuna aya nu ngonang ti duaan meuni bareng. Hal ieu nimbulkeun kaheran nu kacida pikeun Aki Antri. Lantaran teu bisa neguh kana maksudna matak bingung kana hate. Bu. Nah rek aya naon atuh ieu teh da piraku ari kudu meulah awak mah. Lantaran Aki dengan hiji kudu ngadatangan anu ngonang di dua tempat dina hiji waktu. Teu bisa mun kitu mah ujang kapaksa kudu ngelehan salah saurang. Ceuk Aki Antri kawas nyarita ka budak gede. Padahal nu diajak nyarita mah hare-hare bae dengan sakadar ditita. Teu nyaho naon-naon jeung teu hayang nyaho siga namah mangsa bodo rek kumaha oge. Kakang Ading mah tuh Ki margi abdi pangheulana datang ka dieu. Mugi ulah teu sumping margi penting pisan saurna teh. Ceuk Aim bangun hariwang bisi Aki Antri teu daekeun. Harita teh Aki Antri geus narik napas rek ngajawab. Tapi budak nu hiji dirikat nempas lantaran bisi Aki Antri teu nyumponan pangonang Bahjilun. Ka abdi heula we Ki margi Bahjilun ngantosan pisan meuni omat-omatan ka abdi sangkan Aki kersa sumping ka bumina ayeuna. Ka abdi heula we Ki. Ceuk eta budak bari molohok paroman rada alum. Siga namah sieun ku Bahjilun bisi dinaha-naha peda Aki Antri teu kabawa. Ke ujang. Jadi bingung Aki teh ayeuna teh lantaran duanana teh bet hayang ayeuna. Sedengkeun abdi teh moal nyumponan duanana sakaligus. Tah kulantaran kitu, lamunnya aya perlu penting kabeh mending urang sakalikeun. Carana Aki rek datang ka imah Jang Ading ari Bahjilun sina datang ka imah Jang Ading. Tah kitu we ujang, kumaha kaharti? Ceuk Aki Antri bari neuteup ka budak nu diukna, nu diutus ku Bahjilun. Atuh budak meuni ngarenjag lantaran geus kasawang pibalukareunana. Pasti Bahjilun bakal nganaha-naha mangkaning tadi geus omat-omatan. Tapi teu bisa naon-naon da teu bisa maksa ka Aki Antri akhirna nurut. Maka hartos atuh mangga bade disangemkeun ka Bahjilun permios atuh. Cenah tuluy budak teh lumpat ngajugjug ka imah Bahjilun. Ari Aki Antri buru-buru nutupkeun panto cepret dikunci tuluy nyarita ka Jang Aim. Ngara tereh rengse ayu urang init ujang. Mangga Ki, ceuk Jang Aim geus kitu mah beral arinit. Rek ka imah Ading Jang Aim ngicrik pandeuri hatena ngarasa bungah lantaran Aki Antri kabawa ku manehna bisa nyumponan kahayangna Ading. Gancangna carita para mitra sadaya.
Ari aki antri geus tepi ka imah ading nyampak teh ading keur ngajem praksila bangun tumanina. Sarta geus sadia susuguh sabada uruk salam sup aki antri ka jero. Dek calik ari jang aim geus init ka babaturanana nuluykeun ulina. Aturan kieu wilujeng sumping lah. Atur nuhun kersa naon teh nyumponan kana pangonang ti kuring. Mangga ngaleut heula atuh ulah waka ngobrol ki. Cek ading someahna keur hatena ngarasa bungah lantaran aki antri daek datang. Ih nuhun ujang nuhun pisan. Aki ge bunga hari geus tepung malantaran panasaran ieu teh jeung rada reuwas bisi aya naon-naon babakuna mah. Na kumaha atuh di dieu teh? Aya nu teu damang atawa kumaha ujang? Cek aki antri bari neuteub ka ading sorot soca jiga nu seukeut pisan. Asa tembus kana dada ading. Tapi ading tetep tenang teu rusuh ngabejakeun niatna sabab hayang yakin jeung tumanina moal gagabah dina nyaritan. Teh naon-naon ki abdi malah hayang kacarikan ku aki we sarta gaduh rejeki saeutik teh hayang katuang ku aki. Mangtu ayeuna ngaleut heula ki ulah waka saur-saur ki. Ading ngasorkeun susuguh leuwih deukeut. Aki antri teu maksa tatanya kop kana cai enteh regot di leueut. Bangun anu nikmateuna keur kop kana lalawuhna tuluy dituang. Ading can waka nyarita deui manehna ngemairan heula anu ngaleueut. Jep ditepas jempe teu aya nu nyarita keur kitu kurunyung aya nu datang. Horeng Bah Jilun anu ngahaja datang ka imah ading. Bari hatena ngagendul sagede peureup. Ambak jeung handeueul lantaran aki antri aya di imah ading. Bah Jilun ngahaja datang rurusuhan hayang nyaho kana paniatan ading bisi ngahalangan kana kahayang manehna. Punten kulan. Bah Jilun uluk salam memeh dijawab geus asup bari jambedud baeud. Gek diuk gigireun aki antri, puguh ading meuni molotot lantaran kaget kadatangan ku Bah Jilun. Mangkani ngahaja pisan ngonang aki antri bakat ku hayang laluasa ngobrol. Tapi ayeuna teu bisa sabab kalah datang deui bae Bah Jilun. Tah geuning Bah Jilun sumping nuhun enggal sumping ka dieu. Puguh aki teh bingung lantaran nampa pangonang ti duaan. Mangkani sarere hayang didatangan ayeuna pisan. Aduh teu bisa aki teh tah kulantaran kitu bisi jang ading jeung Bah Jilun aya perlu ka aki. Nya tadi teh nitah budak sangkan abah sumping ka dieu. Hampura lain teu hayang datang aki teh da teu bisa bareng atuh. Sabab jang ading geus ngonang leuwih ti heula. Tah kitu nu jadi sabab musababna mah. Aki antri sasadu ka Bah Jilun lantaran teu bisa sumping ka imahna. Teu bisa nedunan datang ka imahna hal ieu teh pikeun ading mah mata kanyelu lantaran teu nyangka sacongo buuk yen bakal kadatangan ku Bah Jilun. Jeung diteu nyangka yen Bah Jilun bakal ngonang aki antri turta dina waktu anu bareng pisan. Harita para mitra Bah Jilun tuluy nyarita. Keheula ki dihampura pisan ku kuring. Ngan sabalikna kuring minta dihampura ka aki. Lantaran aya perlu teh teu datang sorangan kala kanita budak. Hanya kalaki geus diondang manten ku jang ading. Nyata ya salahna keun bae urang ngariung di dieu. Cek Bah Jilun ngarasa kagok asong. Kapaksa manehna rek ngariung di dinya hayang nyaksian kana paniatan ading. Rek naon pangnangonang aki antri teh. Nya teu naon-naon abah keun bae urang silih hampura. Pek atuh ngaleueut heula ka dinya. Ulah waka ngobrol. Cek aki antri bari nunyuk kana susuguh Bah Jilun ngan ukur ungeuk teu pati berag. Lantaran para mitra sadaya nempo ading teh budina haseum. Kawas teu panuju kadatangan Bah Jilun sabab asa ngaganggu niatna asa kahalangan paniatanana. Kekena kumaha atuh ieu teh mimitina ki? Naon margina atuh si abah bisa lolos-lolos ka dieu? Asa teu kaharti teuing saha atuh nu ditahna? Cek ading kapaksa terang-terangan nanyakeun. Lantaran ngerasa kaget jeung reuwas. Kieu ujang tadi teh basa jang aim datang ka aki. Aya deui budak sejen, budak anu tadi diutus ku Bah Jilun. Ari maksudna teh sarua, sangkan aki sumping ka imah Bah Jilun cenah. Diantos pisan sarta omat ulah teu sumping. Kitu cek budak utusan ti si abah teh. Sedengkeun jang aim sarua kitu ngomongna hayang dicumponan ayeuna pangonangna teh. Tah kulantaran kitu jeung tibatan gaplahnya kapaksa si budak teh dipapatahan ku aki. Sangkan abah sumping ka dieu urang ngobrol di dieu pikeun ngabadamikeun pangabutuh masing-masing.
Bisi penting pisan. Dah kitu maksud aki teh jang ading. Jawab Aki Antri tegas. Terang-terangan ngajawabna sabab teu aya pikiran nu lain-lain. Teterangan yen duana nage hayang demit. Puguh ading meninggal lenyap hatena ngerasa haneueul teu aya papadana. Kutan teh kitu nya kinya teu naon-naon atuh ari kitu mah. Ngan kuring mah penasaran aya naon atuh perlu na ka aki teh bah. Ading ngareret ka Bah Jilun. Nu harita ngeluk tungkul bangun lungguh padahal jajantung namah ngaguruh lir anu tutunggulan. Hatena panas pacampur jeung keheul. Rek aya perlu ding ngan moal dicaritakeun di dieu sabab ieu manusia. Keun mengke deui ayeuna mah prak we aling heula. Bisi aya perlu maka Aki Antri. Engke mun geus beres Aki Antri dibawa ku Abah ka imah. Aya masalah gitu. Cek Bah Jilun nyarita leuleuy. Tapi tetep paroman henteu berag hatena ngarasa jengkel. Ada kuring ngan ukur hayang nyuguhan wungkul. Teu aya perlu naon-naon sok sengke ngaleut na ki. Cek ading bari ngareret deui ka Aki Antri. Puguh para mitra sadaya. Aki Antri kaget lantaran teu nyangka sacongo buuk yen adingan saukur kitu maksudna. Hanas menidag degdog datang bisi aya nu gering atau perlu penting. Ari ngopi mah babari ujang. Da geus biasa, geus bisa pisan kana barang dahar. Lantaran geus loba pangalaman tapi ujang aki teh rada kaget. Rek nanya ka jang ading tina urusan paniatan. Rek naon urusannya nate atuh. Naon sababna ngonang ka aki siga nu penting pisan. Supaya tererengse sok geura terangkeun ka aki. Mun susah-susah kunaon, mun aya kahayang-hayang naon. Mun nyeri-nyeri naon susuganan aki bisa nulungan. Da pira ku make rek ngantep ka nu gering atawa nu susah. Nu bisa dijalankeun ku aki mah pasti bakal dijalankeun. Insyaallah aki rek nulungan kitu tah. Cek Aki Antri Daryanaker. Lantaran panasaran, harita teh hayang geura nyaho kana niatna ading. Ari Bah Jilun sargep naker ngabandungan manehna ge hayang nyaho kana niat ading. Susuganan daek betus, sugan aya nu kaharti ku manehna. Teu kitu aya nu dipikiran, teu aya kasusah. Teu aya nu gering, ieu mah ngonang ka aki sote kahiji hayang laluasa ngobrol, kaduana hayang nyuguhan ka aki. Malah mah ieu teh geus disadiakeun ti tadi keneh bakat ku hayang katuang. Ayeuna mah teu kedah seueur emutan mangga we tuh using raos-raos calik bari ngaleueut. Jawab ading tegas. Tapi hatena haneueul ngabedegel lantaran can bisa ngabejakeun niatna ka Aki Antri. Kahalangan ku Bah Jilun anu harita ngajemprak sila bari ngabandungan anu cacarita. Jalingan ukur sakitu ujang. Pamaksudan teh? Nah, tubet ngareuwas teuing ka aki hanas meuni ti buburanyat aki teh datang ka dieu. Sabab bisi jang ading meunang kasusah atawa katunggaraan. Munyana kieu mah moal datang ka dieu rek di imah we meureun. Aringan sakadar boka dahareun sakieu mah anteurkeun we ka imah aki. Cek Aki Antri jiga nu haneueul naker. Lain haneueul ku lengkah nu gaplah tapi tadi teh geus reuwas geus bener-bener rek niat nulung ka ading. Ari nu didatangan nanangan sakadar rek nyuguhan kopi nya lumayan mata kanjelu. Hapunten ki manawi henteu nuju repot we ading samar pola. Memang aya rasa dosa geus ngonang ka Aki Antri kalayan daria. Ari geus jebul saukur diajak ngobrol. Anu teu puguh geus kasawang haneueulna lantaran Aki Antri tangtu inditna mawa hate nu reuwas. Bisi aya naon-naon nu tumiba ka ading, tapi ading teu bisa ngedalkeun maksud nu sanyana. Da puguh aya Bah Jilun bisi matak jadi goreng teman. Sabada ngadenge caritaan ading Aki Antri tuluy nyarita deui. Ya ari kitu mah teu naon-naon jang ading keun bae nu geus kajadian mah. Ngan aki teh jadi penasaran, ieu teh ari Abah rek naon deui atuh ka aki teh. Sarua jeung ading ngan sakadar rek nyuguhan, Aki Antri ngareret ka Bah Jilun. Nu harita ngajentul jiga ngalamun paromana aluh. Moal aya naon-naon kuring ge ngan hayang ngawaduh le wungkul kuring ge. Ngan nya so teh eta ngonang ka imah hayang salse bawa ku nawa ngobrolna. Cek Bah Jilun bangun asa-asa. Tapi ku ading geus kajudi tangtu aya maksud anu dituju aya niat anu seja ngan kagok nyaritakeunana dan karasa ku ading oge teu laluasa ngobrolna kulantaran aya Bah Jilun. Hari kitu mah teu puguh atuh Abah.
Keun bae aki mah moal ka saha-saha. Rek balik we hartina mah kajang ading moal ka Bahjilun moal. Duanana ge sarua bae ngan sakadar rek ngajak ngobrol ka aki. Di dieu we atuh ngobrol mah teu kudu dinas jiga kieu ye. Tah ayeuna wayahna aki rek balik. Lantaran boga hanca nu kudu buru-buru direngsekeun, ceuk aki antri tuluy nangtung. Teu lila cicing didinya atuh meuni haneueul ading teh lantaran meunang hese capek. Teu kaala hasilna kalah kabalik deui bari jeung teu ngabuahkeun putusan naon-naon. Tapi ading teu bisa ngahalangan lantaran teu aya alasan keur ngahalangan kanu rek init nyaeta aki antri. Nya mangga atuh kieu hapunten kuring teh ngaganggu ka aki, mugi-mugi sing lancar sagala rupina. Pada melan aki seng terengse. Sakitu ading nyarita manehna kapaksa rela ditinggalkeun ku aki antri. Ya hampura pisan ujang teu naon-naon sakitu mah. Yu atuh abah, aki rek balik ieu teh bisi moal bisa lila di dieu. Aki antri ngareret ka Bahjilun, Bahjilun tuluy nyalita. Nya kuring rek balik ieu lantaran aya perlu sejen kuring teh. Bahjilun nangtung tuluy amitan ka ading. Geus kitu mah beral duanana baralik ninggalkeun ading nu colohok sorangan haneueul ka bina-bina. Akhirna aki antri jeung Bahjilun jarau pating laleos ka imahna masing-masing. Ari aki antri teu ka imah Bahjilun dabongan, tadi geus ngabejakeun yen teu aya perlu naon-naon cenah. Ti ngobrol harita teh geus kitu mah beral duanana baralik ninggalkeun ading nu colohok sorangan haneueul ka bina-bina. Akhirna aki antri jeung Bahjilun jarau pating laleos ka imahna masing-masing. Aki antri teu ka imah Bahjilun dabongan tadi geus ngabejakeun yen teu aya perlu naon-naon iwati ngobrol teu puguh. Kurang ajar tetela si abah teh ngahalangan wae kana maksud aing. Kudu kumaha mun geus kieu ye. Sigana gagal dewe nya teh moal bisa minta tulung ka aki antri. Tetela hese aya kahayang teh jeung teu babari deui. Ading kukurutu sorangan hatena bener-bener jengkel ka Bahjilun anu tetep ngahalangan kana paniatanana. Menang sawatara jongjongan mah para mitra ngahulang bae ading teh. Teu cengkat-cengkat acan bakat ku bingung. Haneueu jeung keheul tapi akhirna mah sadar manehna kudu buru-buru neangan jalan sejen pikeun ngahonta cita-citana. Gagal ku sajalan kudu aya jalan sejen sangkan tujuan bisa kahonta. Jung ading nangtung tuluy beberes heula di dinya. Ngampihkeun susuguh sesa kisantri asa aki antri da Bahjilun mah teu daekeun pisan. Sanggeus beberes para mitra terus bebeja ka indungna yen rek ka sawah ngarit heula keur parabdoma. Sanggeus meunang idin leos bari mawa carangka ading boga niat mikir dinu tenang bari sakalian ngari. Kocapkeun para mitra isukna aki antri ngajentul sorangan di imah. Mikiran kajadian kamari basa kadatangan ku Bahjilun jeung ading. Nu kacida mata kaget lantaran duanana jiga nu ngandung Rusia. Pada hayang nyumputkeun pamaksudanana. Hal ieu teh para mitra mata kaharti ku aki antri. Anu akhirna mah aki antri ge panasaran hayang nyaho kana tujuan nu sanyana. Mun kieu carana mah aing teh kudu neangan deui ieu. Hartina mah kudu nepungan jangkurip. Sabab aing geus nyaho ti bareto Bahjilun jeung ading teh sarua mika hayang ka nyinining. Tang tuwe aya masalah eta lantaran kungsi kadenge bejana yen aya kajadian nu aya patula patali jeung mojang siluman. Keun urang nanyakeun. Anjeunna mah lah. Ayeuna mah pokona mah panasaran pisan hayang terang kana jujutan nu sabenerna. Geus mikir kitu mah leos init ngajugjug ka imah Mangkurip. Barang datang kanu dijugjug kabeneran Mangkurip araya lantaran najan beurang ge teu liar ka mana-mana. Kawan tu pagawean geus rengse kabeh, tinggal senang teu ripuh teuing ku pakaya di sawah atawa di kebon. Oloh geuning aya aki, mangga calik aki. Mangga. Mangkurip atoheun pisan kadatangan aki antri asa teu aya batur. Nya mangga lah. Hayang ulin aki teh lantaran asa geus lila teu ka dieu-dieu. Kabeneran haraya kene di imah moal nyaraba ieu teh kitu. Aki antri harita para mitra nyarita bari gek calik dina samak deukeut lawang. Moal ka mana-mana ayeuna mah kieu nuju salse lantaran pagawean geus rengse kabeh kari senangna we meureun dupi aki moal nyaba. Mangkurip narik nanya panon melong ka aki antri. Moal mang.
hayang reureuh aki teh keur matara nyawa jauh biasana oge dan ukur nguprak we di imah ieu mah rek ngadon ngawadu atuh lantaran keur salse tina pagawean aya nu rek ditanyakeun pugu ka mang teh ai harus kenaon ki Mang Kurip rada reuwaseun ari ka dieu teu aya Jang Ading jeung Bajilun teu aya wengi mah aya ge wengi kamari sareng siangna nah aya naon kitu ki mun rareuwas teuing ieu teh Mang Kurip bari neuteup manehna reuwas ngadenge kitu bisi aya naon-naon nu tumiba kanuduaan kieu ujang sabenerna mah kamari teh aki teh kadatangan ku Jang Ading jeung Bajilun tapi teu ngabejakeun maksud nu sabenerna ngan ukur silih pating lalieuk we teu pugu atuh ditanya teu nerangkeun deui akhirna mah ukur nu lain-lain atuh saja badan ti kitu burang nangarona ka aki duanana babarengan tapi sanggeus didatangan teu pugu tujuanna akhir mah aki teh penasaran kitu teh Jang Kurip hayang nyaho kana jujutanana susuganan Mang Kurip mah nyaho tah kitu nu dimaksud ku aki teh kumaha kanyahoan atawa henteu Mang cek aki antri bari neuteup ka Mang Kurip nu keur molohok ngabandungan akhirna mah ngarti kana sifat aki antri nu hayang netelakeun tina urusan anu dua harita Mang Kurip tuluy ngajawab oh naroskeun perkawis Bajilun nya kahartos upami kitu mah nya kukuring ge katingal yen Ading jeung Bajilun teh jiga nunjuk mumusuhan nanging sanes musuh dina urusan sadidinten ieu mah ngan ukur urusan papacangan atawa bebene lantaran Bajilun jeung Ading teh sami-sami miharep kapun anak nyatana nyinining teh dah kitu ari nu jadi pokona mah ki ngan ari sabab musababna buka teuing naon margina Mang Kurip kitu Mang punten maksudna hari sanes Mang Kurip Bajilun jeung Ading kitu harita para mitra Mang Kurip nerangkeun perkara nu duaan kalayan terus terang teu aya nu disumput salinung oh kitu na kumaha atuh geus dijalankeun kumanehanana naon bae nu geus ditepikeun ka Mang Kurip aki antri nanya deui lantaran hayang jelas pisan jujutanana ngarah ka harti hari tos anu tos kajantenan mah seueur di antawisna kieu derekdak Mang Kurip nerangkeun lalakon nu duaan tina urusan ngalamar ka nyinining sakur nu geus kajadian dibejakeun kabeh taya nu diliwat ku aki antri di Bandungan kalayan dariana keur hayang teges kana naon-naon nu geus dilampahkeun ku Ading jeung Bajilun tah sakitu nu geus kajadian mah ki nanging ari los-los ka aki abdi ge teu terang buka bade naon atuh maranehna teh sabab teu bisa kateguh maksudna ngan tangtu maranehna teh naroskeun tina urusan mojang siluman hayang yakin jujutanana meureun cek Mang Kurip mungkas katerangan bari jeung nyoba-nyoba deguh kana maksud anu duaan oh kaharti atuh ayeuna mah bener meureun rek nanyakeun tina perkara mojang siluman teh hayang jelas jeung hayang sidik sugan teh aya urusan sejen hanas geus reuwas aki teh aki antri ngarasa tenang deui manahna ayeuna mah teu loba pikiran nu lain-lain yupi ayeuna kumaha nu duaan teh ki nah tos aya deui tos ka ki deui kitu nya teu aya ayeuna mah malah mah teu aya beja-bejana acan nya teu naon-naon atuh muga-muga we ulah daratang deui lantaran ngan ukur ngarieuhkeun wungku eta teh ki komo Bajilun mah ka abdina ge matak seunggah hoream nyang hareupanana sabab kolot-kolot bet babernyen menikah keuh mika hayang kapun anak sedengkeun pun anakna teu sukaeun puguh we jadi pikiran matak riweuh ka sararea ari pikeun abdi mah moal rek milih-milih piminantueun kumaha sukana nu jadi anak we moal milu-milih atawa nangtukeun rek dipasrahkeun ka jenisna kitu ki cek Mang Kurip ngebrehkeun eusi hatena mutu weleh ngarasa bingung nyang hareupan masalah Bajilun jeung Ading da jigana teh can tamat nepi ka dinya nya bener ari kolot mah Mang Kurip ulah sok pipilueun kana urusan pamilih nu jadi anak kawajiban kolot mah nalingakeun ngawaskeun jeung mere nasehat ari campur kana urusan mah ulah keun anak mah sina milih sorangan
tapi tetep kudu ditalingakeun ku urang bisi nu jadi anak salah pilih. Pokona mah di panalingaan mah tetep perlu ulah sote sagemleng ngatur jeung marentah kanu jadi anak dah kitu. Ulah pokona mah ari ceuk pamikir aki mah ulah kitu. Tapi luka teuing ari ceuk batu rumah Mangkurip. Temal Aki Antri Daryanaker. Mere pibejang ka Mangkurip nu keur bingung. Mohon ki abdi mah rek masrahkeun kanu jadi anak we perkara eta mah. Keun bae da geus gede, ieu geus gede sina milih jeung nimang-nimang ku sorangan. Tapi kuring teu rada salempang lantaran anak abdi teh ayeuna kaanyangan ku dua semah ti nagara Siluman nu kapungkur di cicingan kupun anak. Namoa matak bahaya tateki. Cek Mangkurip panasaran lantaran manehna geus nyaho. Ye nyinining teh sasat dituturkeun ku dua siluman nu ngaku eman sarta sok nemongan jadi orai hideung sakembaran. Keun bae ari teu ngabahayakeun mah asana mah. Da moal naon-naon malah mah bakal jadi kauntungan pikeun nyinining mah. Lantaran aya nu kumaha. Keun bae lanan teu kudu ngarasa sieun jeung keung. Salila teu ngabahayakeun mah ulah keung ulah sieun Mangkurip. Ngan kahareupna kudu leuwih ati-ati bisi aya kajadian nu teu dipiharap, cek Aki Antri. Nganasehatan ka Mangkurip sangkan ati-ati nyang hareupan siluman nu dua. Barang keur uplek ngobrol. Kurunyung aya nu datang horeng Bah Jilun tadi teh manehna ngahaja datang deui ka imah Aki Antri. Tapi teu kasampak nyameunang beja ti tatanggana. Aki Antri teh cenah init ka Mangkurip, tuluy disusul harita keneh lantaran hayang tepung jeung Aki Antri. Punten Gulan, cek Bah Jilun bari unggah gek diuk dina Bang Barung. Mangga ai geuning abah, mangga calik bah, di dieu dilebet bah. Mangkurip bari ngagupayan ka Bah Jilun. Bah Jilun tetep diuk dina Bang Barung teu daekeun ka jero kawas nu era jeung asa-asa. Sawios di dieu we abah mamang. Moal lila. Ieu teh aya peryogi saresna mah. Mengukur saliwat aya periuk ka Aki Antri, cek Bah Jilun bari ngareret ka Aki Antri nu harita ngahuleng. Mikiran kalakuan Bah Jilun, nah make moalami di dieu we atuh bada sami bae, mun aya perlu manaon salahna bejakeun di dieu meung pengariung, cek Mangkurip bangun panasaran hayang nyaho kana perluna Bah Jilun. Moal bisa mah ngabah teh hayang dilongok ku Aki ka imah, bari sakalian urang ngobrol di ditu. Kumaha tiasa moal ki peubeurieun atuh. Kamari teu tulus da kahalangan ku si Sading. Bah Jilun neuteup ka Aki Antri. Nu harita bangun teu malire bakat ku bingung. Ke bah. Rek naon atuh nu sanyana teh? Naon sababna jiga nu rusiah pisan? Mun aya naon-naon mah bejakeun we di dieu dasar wae atuh ngobrol mah. Aki teh moal bisa ka imah abah ayeuna mah lantaran aya perlu penting babakuna teh. Cek Aki Antri tegas soca melong ka Bah Jilun. Mung hanya ka para mitra sadaya. Waktos na kabujeng seet para wargi sadaya.